di dunia anu sakedeung kasakedeungan aku mah bayangkeun bae sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun urang. Sapoe di akhirat sarua jeung 1000 tahun di urang. Sok dirage. Eta sapoe di akhirat 1000 tahun di urang. Jadi berarti lamun urang umurna ieu 60 tahun, 60 tahun eta teh lamun dibandingkeun di akhirat sabaraha jam? Sabaraha jam? Urang umur 60 tahun eta di akhirat berarti urang kakaraknya sabaraha jam? 60 tahun geus kakaler geus kahidup geus kawetan kakulun ka mana eta nisbat di akhirat mah jamna sabaraha lamun sapoe di akhirat 1000 tahun urang. Itu geula ku sia lah. Ayo itu geura. Otak coba make otak coba atuh. Hayu sabaraha jam eta urang ayo geura. Geus aing mah ngadegeun bodoh. Kabawa bodoh atuh aing. Tuh kan, Masya Allah Karim. Ya Allah. Kalilaan di akhirat, di dunia berarti sakedeung lain sakedeung. Mun di akhirat abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangeunna dibandingkeun jeung hirup urang di dunia rata-rata 63 tahun. Eta teh mencapai sabaraha jam di akhirat lah saeutik amat. Dina waktu nu saeutik ku urang pake maksiat rugi amat atuh urang. Ya Allah ya Rabbi. Dah batak wari mangga sia ti penting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat. Sabenerna mah ieu teh hayang heus jeung lalesuk, tapi lamun terus bae kos kieu atuh pimanaeun bekal akhiratna. Keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sarajan 2 rakaat Allahu Akbar sugan aya bekal we jang akhirat. Isuk-isuk batur barber nu ka sawah ka pasar ka pabrik nu ka kitu kantor urang di imah gawena naon teu naon mending salat duha Allahu Akbar jang bekal akhirat. Batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imam maca Quran ulah ganjang-ganjang maca